aya nu gaduh katangtosan ngajadikeun antara bina teu ayakeun iwal timun hiji dan laisa kamislihi syai'un mung nyalira mantena Allah azza wa jalla. Berarti kula anak keneh tos karontok lamun dina mana aya hopi berarti tos memasukkan qalbun bapak lebet kana wilayah ma'rifat di hadapan Allah. Maka didinya pidawuh pangresa Syekh Ahmad Syaibul Wafatajul Arifin mantena tos nyangemkeun dina kitab Miftahus Sudurna iklam anna tariqa sanyanyana tariqah syaihina guru urang sadayana radhiyallahu anhu tariqah dikri tariqah dikir maksudnya bat tariqah dikri pakot teh wungkul tengange jalan-jalan nu mana tapi mantena jalan ngalangkungan tariqah anu mutabaah mantena ka Syekh Sultan Aulia anu mantena ngalangkungan mursid urang sadayana mursid mantena awalna nyaeta Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Terus Syekh Abdullah Mubarak ngalangkungan Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon. Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon ngalangkungan Syekh Khotib Sambas. Itulah sahihun, benar adanya. Lalu Bapak mengikuti tariqah mantena. Sur mantena kaula tariqah kaula tariqah dikir pakot wungkul. Walaisa henteu maksad ngarendahkeun ilmu nu lain nyebat kitu. Henteu maksad henteu ngangken kana berbagai ilmu. Margi pada hakikatna dina dikir terhantarkan semua ilmu. Dina dikir berarti na sakabeh ilmu. Sabab ayana dikir eta hamba bisa dipaparin karunia ikhlas menuju Allah. Lamun tos dikir tuluy nepi kana hirupna hate nepi ka ikhlas menghadap Allah, itu adalah ruhul ibadah. Jadi ruhna ibadah. Maka walaisa ghairu yakni dikrol lisan wal jinan tegasna dikir lisan anu diaoskeun ku urang ku bapak ku ibu sadayana kalimahna kalimah tauhid, kalimah ikhlas, kalimah takwa, kalimah an-najah, kalimah keselamatan, kalimah miftahul jannah la ilaha papihi al-fathu wa pihi at-talabu wa pihi qada'ul hawaiji wa huwa minhu wa ilaihi wa bihi kullu syai'in. Hartosna panjang lebarna eta sadayana. Karena Syekh kita yakin bahwa orang-orang yang mendawamkan berbagai wirid dan hijib hati mereka akan dikabulkan oleh Allah. Karena pengaruh zikir mereka kepada Allah. Oleh karena itu hendaknya para murid menempuh jalan spiritual menuju Allah Subhanahu wa taala melalui zikrullah. Karena zikir ibarat pohon yang akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Itulah zikir. Jadi ngaringkes. Tapi lamun sur bahasa dina alfiyah mah tuqarribul aqsa. Ngadeukeutkeun perkara nu jauh. Jadi ku kalimah la ilaha penuh penghayatan, di dalamnya dia sedang mempelajari ilmu syariat, akan semakin terasa lezatnya ilmu syariat dan merasa benarnya mendapatkan petunjuk dari Allah. Berbagai kalam dalam Al-Quran ataupun dalam hadis kaditunan ditukili ku berbagai makalah akademisi ilmu ku para alim ulama sesuai bidangnya masing-masing. Pada ilmu nahu, pada ilmu sorof, pada ilmu bayan, pada ilmu ma'ani, pada ilmu balagoh, pada ilmu mantek, pada ilmu arud, pada ilmu berbagai ilmu sabayana tos kaqobdoh ku ruh kabeh kitab nyaeta fa'lam annahu la ilaha. Jadi ulah dilalawara tatkala urang tos ngengkeun eta ruh sakabeh ibadah, ruh sakabeh ma'ani, pirang-pirang makna, maka udah ente perlu ngejet dari kantun istiqomah didinya. Eta istiqomah berat kabina-bina
lamun urang katoel kaharewosan kurang parupa gogoda jeung lelewat tujuanana kadang-kadang sigan rek mageukeun pada rek ngeuyeulkeun saeta nu pedah paham dina salira urang maka aya nu eunteup ka urang milu pageuh mawa pageuh aya nu eunteup mawa eunjeun ku aya sakitu-kitu hati-hati tanya diri urang nah ieu jalma lamun ngadeuketan keur ngadeukeutkeun urang ka Allah keur nebihkeun maka Suri Ibnu Athaillah la tashab malayan hadu kahalu ila maqalu atawa ala maqalu nah eta jalma nu ngadeuketan bener-bener ieu rek nuduhkeun menunjukkeun jalan urang ka Allah lamun nuduhkeun urang lejatna nikmatna berjalan menuju Allah sok tuturkeun ku anjeun tapi layan non malayan hadu kahaluhu lamun teu ngadeukeutkeun ka urang eta halna prilakuna bae dituna mah keadaanana anu dasarna mah dina qalbunna kalah sigarek ngajauhkeun urang ka Allah mawa ngaler ngidul ngulon ngetana tapi urang supaya jauh ti Allah wayahna singkirkeun diri urang bisi urang ulin jeung eta jalma tujuan urang hayang dikir ka Allah tapi salah balad bisi kitu kumaha nu salah balad puguh eta urang keur boga panyakit budug ger urang kalah ulin jeung nu budug jadi kabalah kalah kabawa leuwih budug nu kadua puguh bapak ibu keur sehat badanna ger ulin bapak jeung nu budug atuh kalah kabawa budug biasa bae lamun bapak tos kebal mah ku eta panyakit nu aya dina eta si A si B si C na tapi tujuanana bapak ngahiji jeung eta malah mandar supaya cager budugna nu deuketan ku bapak tapi tujuan nu eta teu apal takaran bapak teu apal takaran ibu atuh ari teu apal takaran secara logika syariatna we heula anu akhirna kalah kababawa budug kitu mudah-mudahan urang bergaul urang ku Allah dihaturkeun deui balad-balad urang saleh amin sehingga urang milu saleh mudah-mudahan coba-coba darek dakwah tujuanana tapi teu apar takaran diri urang jeung teu apar takaran batur anu akhirna kalah kababawa salah itu padahal bapak tujuanana dibermana bae ngadamel cara maneh kumaha wae hoyong langkung kumerep diri urang ka Gusti Allah teu lila kalah ngabalieur tina eling ka Allah nah ngabalieur dampakna tina naon di antarana salah ulin geus puguh batur teresepeun ka bapak teh geus puguh batur teresepeun ka ibu ger ku bapak diuletan di deuketan padahal bisa jadi jalma itu teresep kana nu dibaca ku bapa hakikatna syariatna teresep ka bapa kumaha carana bapa sangkan ulah dikir sangkan menjauh nah, di antarana aya rupi-rupi itu terjadi maka para ulama tasawuf termasuk pangaresa Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin teras ngahaturkeun pidawuhna yen thariqah kaula nyaeta dikir kusabab sakitu nya eta thariqah anjeunna nu diamalkeun ku anjeunna dikir fa ida amartuka bi syai'in ghairihi lamun teh mah kaula marentah ka murid-murid kaula men marentah ka iwan-iwan kaula tapi parentahna lain tina dikir lain kudu dikir parentahna misal bapak boga misalnya guru murti tapi marentahna kalah nu lain-lain naon we bab naon we komo ka dituna bab istilahna bersifat duniawi bersifat nu lain-lain ka Allah maka saur mantena mah padpar ya padrib sabhan wattabid dzikra maka abaikeun perintah kaula nu lain kana dikir abaikeun kaula di samping abaikeun sok tuturkeun jalma nu nitah dikir gitu itulah pesan ti anjeunna salah sawi samba Allah anu tos arif billah maka lamun aya kaula marentah ka balad-balad kaula ihwan ahwat kaula tapi lain tina marentahna tentang dikir tiasa ngabentenkeun bapak ieu marentahna tentang dikir apa sanes maka keun tong dituturkeun kaula
tong didenge kaula abeikeun kitu ge dawuh panggarsa. Maka tingalina nah ieu aya substansi tentang dikir apa teu aya. Segala hal anu digerakkeun ku urang tetapi naon teu aya mah abaikan aja sesuai perintah kalayan bimbingan ti Syekh urang sadayana Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin eta panginten. Sabab supaya naon? Sabab ku dikir sakabeh amal-amal anu berupa amal soleh berarti. Bahkan papil asma'i ulu ilas sama'i. Lamun Bapak geus ngalisankeun dikir jahar anu matak ngaruntuhkeun kana takabur, kana sombong, kana ego, kana sum'ah, kana nu lain-lain, maka itulah kamangfaatanana akan menyampaikan dikir Bapak, bentuk-bentuk gawe Bapak ilas sama dugi ka tingkat langit ke-1. Nyaeta alam naon? Lamun dibahasakeun alam malakut. Tuluy dikir Bapak tersirup dina ketetapan kolbun Bapak, maka ku Allah dihaturkeun qalbuka ma'a rabbika. Manah Bapak, pandangan batin Bapak, ketajaman ingatan Bapak bakal selalu ma'a rabbika. Lamun Bapak sareng pangeran Bapak nu gaduh pituduh, nu gaduh ampunan, nu gaduh welas sareng asih, anu gaduh mangrupi-rupi kasayaan, layaklah orang yang bersama Allah sesat enggak? Tidak mungkin. Nah, karena Allah di dalam jiwanya. Ini kuring masih kereh ngarer ngilur hate, ngaran cabang ka mana-mana, ya itulah belum duduk ingatnya. Belum duduk teu acan ngaran tenek dina hate. Loba lalajo ka manusa. Lamun geus loba lalajo ka manusa, akhirna hate hayang mayun ka manusa. Sabab tujuanna manusa itu supaya dihareup ka urang. Itu tipu-tipu akal anu aya dina jiwa sakabeh manusa. Tipuan malulu. Naon eta tipuan malulu? Mayoritasna wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Dia kanyahoun bageur. Kadang-kadang kahirupan dunia teh pinu budaya tarik tipuan. Kumaha matak bisa katipu? Hate terpoho ka Gusti Allah. Itulah bakal terjadi tipuan. Ngan manusia mah leuwih ti sato. Lamun sato hewan mah cukup nguluyu anjeunna manehanana sorangan, tapi lamun manusia dirina salah ge hayang wae dituturkeun ku batur, milu salah oge. Jadi tatkala ngajak bener jiwana ka batur, lisanna ka batur, tapi hatena poho ka Allah, ngabalieur ti Allah, tetep itu adalah tipu muslihat. Mudah-mudahan Allah nyalametkeun urang sadayana, amin. Dina hal anu sarupa kitu, anu matak nyilakakeun dunya sang akhiratna. Bihaqqi la ilaha illallah. Kumaha carana? Ya bertoriko, torikol mustaqim, jalan bener. Tatkala sudah malihan menakan Bapak jalan bener eta teh ngajak ka Allah, bener tujuanana ka Allah. Lalu Bapak aya deui hate sok akal-akalan ngadon ngenca katuhu deui, akhirna sasab. Daena mah hampir beda saeutik kan antara mana dukun mana ajengan. Kalah dibawa kunu bergaya dukun rat ka ditu rat ka dieu. Mana ari dukun anu sok ngajungkal balikeun kebenaran. Menjungkal balikan kebenaran puguh an salah di bener-bener kunaon, karena jiwa tidak karena ada Allahan, ya otomatis semuanya akan berdasarkan nafsu, akan berdasarkan luar ti Allah, anu akhirna kalangsu dan jauh teuing papalidanana ari ti Allah ka makhluk mah. Rek naon urang kalah nutur-nutur nu ngajak ka makhluk, sabab ngajak ka makhluk boro-boro nu dituturkeunana, nu nuturkeunana kabeh oge teu ngamilik kabogana. Teu ngamili kabisana, teu ngamili ngayakeun jeung nuwuhkeunana. Dat anu maha ngayakeun nu maha nuwuhkeun mung hiji dat mutlak anu wajibul wujud, nu wajib ayana. Teu kaharti lamun eueuhna saha? Allah, la ilaha illallah. Maka kadinya
maka minimal ya diajar heula ilmu tauhidna. Sok nu bade diajar, bisa diajar naon? Diajar dikir tetep kedah aya tauhidna supados urang henteu menceng ka dituna. Lamun akal-akalan jadi kalah paranormal ka dituna nu lain-lain gitu. Tapi lempeng mung Allah tujuan urang sadayana. Maka di dalam thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dipasihkeun sakumaha dipasihkeun ku Syekh Mursyid urang sadayana marah bener tujuanana jadi panggeuing kana hatena. Maka babacaanana ge nu atawajuhna ada kekhususan supaya lempeng tujuanana ilahi anta maksudi waridho kamablubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka kadinya. Sok datang akal mah akal-akalan hayu gitu. Maka teu aya lintang iwati hoyong ngejar kana kesampurnaan eta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinkeun ka urang kakiatan istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah mah di atas 1000 karomah. Maka al istiqomah tu khairu min alfi karomah. Ari istiqomah teh lebih hebat daripada 1000 karomah. Tos didinya lempengkeun tujukeun. Mudah-mudahan ku Allah diaturkeun. Maka kalintang bingana pribados lamun di berbagai daerah kagungan para pembimbingna pembimbingna eta hasil dari lahir dari perjalanan. Oke. Ada nu ngabimbing thariqah jalmi kudu nu saapal minimal ilmu thariqah mangga dihaturkeun ulah bersebatas dina padu adat jeung sabangsana. Kadituna ngaras thariqah bapa dieusi ku kamarifatan, dieusi ku kamahabbahan, akhirna nepi kana kamusahadahan. Encan dibahas eta geus luntang lantung kanu lain-lain bari tanpa tata krama, tanpa istilahna dina dalam thariqah tanpa minta izin dulu. Itu puntennya syarat izin itu ada dalam thariqah. Karena naon paur lamun ngizinkeun ka jalma nu memang lain ahlina, teu apaleun ilmu aqaid, teu apaleun ilmu fikih ger kita ngaburuan thariqah misal atuh ngaco ka dituna Pak. Punten kumaha maka saur Rasulullah dina salah satu anan hadisna nya ida usidal amru ila ghairi ahli di mana oleh netepkeun hiji urusan lain ka ahlina dibikeun pantadir sa lalajoan we karuksakanana eta lamun bade miwarang nyieun tolomong coet jeung sabangsa lain ka ahlina nu aya pasengsol nu aya mal kapake nu aya hancur leres Pak. Ayeuna thariqah di thariqah hiji kudu uninga heula secara ilmu fikih. Bab fikih wajib syar'i. Kewajiban eta secara ilmu syara. Teu apal ilmu fikihna rek kumaha ngamandian mayit. Lamun aya maot rek dikujuburkeun we langsung tanpa itu da tos dimandian. Nya naon teh naon teu sah ilmu fikihna. Digujubur-gujubur kumaha niatna teh make niat leres. Oh kitu kumaha lamun aya nu kawin rek ngawinkeun. Kumaha tatkala kapentes di dieu panai di dieu Pak P3N dipaksa. Nah, meureun walina sakaedor leres bakal bener moal lamun kemisan sahlina ngawinkeun. Moal bener. Terus ilmu tauhidna sok. Ilmu tauhidna Allah teh sabari Pak? Hiji 2 3. Hiji tapi hijina ge lain hiji biasa kan? Lain hiji makhluk henteu kamutasil henteu kam mumpasil. Mana mungkin bisa tanpa ngaji Tijan Darori, tanpa ngaji Kifayatul Awan, tanpa ngaji Sanusi, tanpa ngaji Barohin, tanpa ngaji Tuhfatul Murid beh dituna. Sok taroskeun kan biasa. Jeung nyembah ka Allah tasawufkeun, tauhidkeun. Ari ibadah ka Allah. Naha jenengan Allah nu disebut ku Bapa teh kudu karekam ku Bapa. Yen Bapa seakan-akan mayun mingharep ka lapad Allah apakah dat anu jenengan Allah ka ismun jenengan atau al musamma nu dijenengan dikso ka mana ka dat anu dijenengan Allah nyata al musamma anu dijenengan Gusti Allah. Cobi taros cek heula secara ilmu tauhidna secara ilmu fikihna ilmu tasawufna kadituna ilmu tasawuf
Karena ihsan lembetna. Dina ihsan an ta'budallahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Lebetkeun di dinya rukun agama eta teh. Ulah disangka sanes rukun agama. Jadi rukun agama sabari tilu sanes rukun iman, sanes rukun Islam, rukun arkanuddin, rukun agama. Hiji nyata anta budallahu ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Seakan-akan ibadah anjeun teh ningali kadat Gusti Allah. Lamun anjeun teu tiasa kitu, teu acan setajam itu hatinya atuh yakinkeun Allah Maha ningali ka urangna di mana wae urang. Tatkala ada sambungan penghayatan nu eta, nah yakin Allah katingali ku bapa, apa yakin Allah Maha ningali ka bapa, minimalna eta yakin Allah ningali ka urang. Aya dina mana insyaallah jalannya akan merasa bakal ikhtiar, bakal hati-hati ikhtiar. Tos gitu maka hidup akan merasa lebih tenang. Itulah akal dalam agama. Nah, intina buahna naon beragam yang nenangkeun hate, yang teu kacau hate. Maka dikuatan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ieu kanyahokeun bageur sanya-nyana hate hayang tenang, hayang tentrem, hayang nyaman mah eling ka Allah. Sanyanyana ku eling ka Allah hate bisa tentrem. Bihaqi la ilaha illallah. Kadinya lemesan sok didinya. Awas propaganda nafsu nu teu boleh hayang naon, hayang ngagunakeun bahasa-bahasa ibadah tapi dalam hatinya bohong, busuk jeung sabangsana. Maka dalam thariqah pertama nyaeta jujur menghadap Allah. Itu pertama. Dalam jujur menghadap ke Allah mah insyaallah minimalisir akan terkikis bohong ka makhluk Allah. Tapi lamun hate poho dina eling ka Allah, kadituna mesti loba bohong ka makhluk Allah. Ka makhlukna. Hate beki parat urang eling ka Allahna, beki tembus kana musyahadahna, beki tembus kana ma'rifatna, maka moal deung urang ngabohong ka makhluk bantena oge. Da awas jelas dina pandangan dohirna, dina pandangan ruhna, dina pandangan musyahadahna. Moal aya nu bisa bohong. HP oge da hakikatna mah kabeh ge kaliputan ku wujudna Gusti Allah. La maujuda illallah. Nepi kadinya nyumagan hate. Anu kadituna lamun diteangan makhluk hayang meuli itu, hayang meuli ieu, hayang sagala, hayang itu, hayang ieu, tapi orientasina ka makhluk. Hayang dipuji ku makhluk, hayang dieuhkeun ku makhluk. Capek moal Pak? Capek, buahna capek. Da makhluk mah nu hayang diakui ku makhluk relatif. Aya wae nu ngaku, aya wae nu henteu. Maka mun tangka makhluk pana berarti eueuh naon-naonan. Da eueuh kaboga, eueuh kabisa, eueuh kakuatan, eueuh kapinteran, eueuh naon, eueuh di makhluk mah iwalti di hiji dat anu maparin, dat anu ngersakeun, dat anu ngelmuan, dat anu maparinkeun, dat anu maparinkeun. Bentak jeung peureumna Allah nu ngatur sagala-galana. Dalam diserenkeun ka urang amal katanagaan bagur, sok nyerenkeun ka bapa jeung ka ibu we ngiceup malah. Kumaha ibu ngaturna rek 3 menit sakali ngiceup teh ek 2 menit sakali ek 3 menit sakali repot kadodoran ku eta ge malakat tanagaan ku urang leres. Sedengkeun Allah ngaturkeun ka urang maparin ka urang namina al-mudabbir sifat mantena teu urang teu pipilun sagala-galana ku anjeunna ti anjeunna bakal uih ka anjeunna tatkala hirup qalbunna bari uih ka anjeunna pinuh ku karidoan anjeunna pinuh ku kacintaan anjeunna pinuh ku katantosan aneuna anu ditetapkeun dina diri ibu, ditetapkeun dina diri bapa, aya ridho, aya rahmat, aya ampunan, bahkan paddol anjeunana min fadli rabbi insyaallah. Itulah dzikrullahi akbar. La ilaha illallah. Sok kadinya. Bisi da sok sering urang teh cungcat-cincetna laras. Kunaon capek wae teh, kunaon capek wae. Ibadah capek, salat capek, ngaji capek. Bahkan dikir jadi capek, udah salah ketempuan, salah tujuan.
digenti tujuanana anu suruh guru urang kudu ilahi anta maksudi ger ku urang jadi bapak ieu nu kudu jeung harpa urang hayang saling naon saling memberikan ya itu mantra makhluk jeung Allah mah teu aya Allah nu maha uninga da eta mah nu dihaturkeun ku urang ti urang ka Allah malulu kanyaah mantenna tarbiyah mantenna teras urang ditampi ku anjeunna kumang ridho anu teu saimbang jeung amal urang anu bakal dipaparitkeun ka urang nu moal saimbang lamun bapak ku dikir ka Allahna hiji kersaning Allah kadua hidayah taufik nati Allah ger bapak dilebetkeun ka surga teu saimbang jeung dikir bapak di pasian surga leres Pak da urang mah dikirna ge bari lancak linci sakaping mah leres lunca linci henteu tetep lempeng ka Allah sok lobat-lobat lebotna naon dirobah anta maksudina jadi naon pulus maksudi naon populer maksudi dunia maksudi makhluk maksudi didinya sasab didinya urang jauh urang papalidan tina huluwotan atuh rek balik deui teh hese darus naon deras angin gelombangna anu rek mepedkeun urang komo di zaman kiwari nu sagala tetempuan loba ditingalian ku kupingan lamun urang teu kuat dikir nu aya gelisah gundah resah bimbang ujungna kecewa leres Pak sok balik ka Allah tenang nyaman barokah haibah karomah kalituna naon deui sok naon segala-galana bahkan dunia pana ieu dihaturkeun anugerahna rupa-rupa engke di akhirat teu asa imbang jeung amal urang naon bae kumang lupikeun nyaah ka deui Allah dikekalkan diabadikan amal urang nu sae nu awal digentos ku Allah yubadilullah sayyiat hasanah Allah ngagentos amal bapak Allah ngagentos amal ibu kan seueur urang teh hilapna ka Allah laras ku akibat seueur hilap ka Allah kan akhirna urang offset jadi kana maksiat tos maksiat sok urang lali tobat teh geuning teu wae tapi ari niat nu lempeng ti kamarina ku Allah tos dihaturkeun karunia fadl magfirahna bari kadituna teras diabadikeun ku Allahna layak masuk surga Allah tos lebat surga Allah ningali naon bae mana nu matak jadi hanyakal geus lebat kana surga Allah mah hanyakal nu saroleh hanyakal nu karapu naon nu loba dosa hanyakal naon nu saroleh hanyakal teu bener-bener loba amal solehna hanyakal segala geuning ieu karunia Allah nu teu aya tandingna kan tenang tos kaditu Allah mempersilahkan liqa rabbih sehingga mantena mempersilahkan bertemu dengan mantena teu aya nikmat surga sehebat apapun yang melebihi nikmat seorang hamba bertemu dengan Rabbnya itulah nikmat tertinggi tatkala rarai eta hamba bertatap muka bertatap wajahna sareng dat anu maha indahna maha jamalna maha jalalna teu aya nu ngalangkungan eta maka Allah ngabadikeun di Al-Qur'an wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah marah mai sahaya jalmi anu naon dina waktu sarita dina yaumal hisab di yaumul jaza dina hari pembalasan kunaon matak marah mai kitu eta marga lantaran ka pangeranana ningali tapi eta teh dina maqalah karya nyaeta Imam Nawawi anjeunna mah bahkan ngalebetkeun maqalahna nyaeta malam yajra fi hadihi lam yahsud fil akhirati saha wae eta mah jalma teu pepelakan waktu di dunia ieu nu alam fana nya rek kumaha bisa panen engke di akhiratna maka ieu bapak ulah alik mana yakinkeun ka Allah yen Allah willing ka bapak keur menakan anjeunna ngalangkungan dikir anu ayeuna amin dan engke maduka aya keneh umur dina sasih nu engke mudah-mudahan mah raya keneh abdi bapak sadayana leres tapi kan eta mah prerogatif Allah teu bisa Allah teu ngabucatkeun rahasia eta ka urang tah duka mudah-mudahan urang dipasihan berkah yuswa berkah ibadah amin
berkah ibadah pepelakan ieu teh sing kapenak batina di akhirat amin anu kekal abadi moal saibat komo red ka urang dina thariqah aya muhasabah ngaevaluasi ngahitung-hitung diri poe ayeuna jeung poe tadi teh loba mana kuring teh loba eling loba poho jujur mah yakin urang loba poho leres dalun loba inget mah urang teh sok aya ngageterna jiwa dina jiwa ngageter pengaruh asar barokah tadi eling ka Allah ngageter tatkala bade hotaman ge tos aya gerakanana tos aya getaran jiwana tos aya getarna ngeleketei maka akhirna merasa bersama Allah tapi geus ngarasa nikmatna amisna bersama Allah dina waktu ibadah dina waktu gerak dina waktu calik maka akan merasa betapa pahitnya tatkala urang gerak jeung cicing teu sareng-sareng Gusti Allah lauduktum halawatal uslah la arabtum mararatal qati'ah lamun anjeun geus dibere rasa nikmatna bersama Allah lamun anjeun geus dibere rasa manisna bertemu bersama Allah maka akan betapa pahitnya waktu itu jam itu hari itu dan seterusnya tatkala tidak bersama Allah bakal ngalangsu di mana wae moal ngareunang ek jadi naon bae ek jadi profesor ek jadi doktor ek jadi kiai ek jadi ulama ek jadi santri ek jadi naon Allah teu bersama tidak menyertai pertulungannya tidak menyertai ridhonya tidak menyertai rahmatnya lalu dibanyangkeun maka betapa pahitnya sebab kita selamanya dimanapun kita berada akan dalam jebakan nafsu yang menyelusupi membalut organ tubuh rohani kita membalut kolbun kita membalut ruh kita membalut sir kita sehingga kita ngabalieur ti Allah jadi akhirnya kita berpaling dari Allah tatkala yang membalut kita apa nafsu kita nafsu yang terisi hubbu dunya hub naon wae hub jabatan hub popularitas hub nusalian ti Allah pahit bageut capek terus berpacu dengan waktu tapi untuk menemukan sesuatu selain Allah salilana gersang salilana gundah salilana resah tapi tatkala hati bersama Allah salilana genah salilana betah salilana guriga nikmat hati dimanapun bersama Allah la ilaha kalinya datang ujian kitu Allah dahulukan datang ujian kieu Allah dahulukan ulah terbuang dalam keingatan kita insyaallah tatkala nyebat jenengan Allah karasa Allah nu maha ngatur karasa Allah nu maha maparin karasa Allah nu maha melindungi urang sabaraha kali aib urang ditutup ku Allah tos kapenak ku urang ayeuna karasakeun sabaraha kali Allah nyalametkeun urang mal ka eta red kabatur aya nu ku gempa red kabatur aya nu kelongsoran red kabatur aya nu kabanjiran kapan bapak ibu urang sadayana dugi kawangkil ieu alhamdulillah dina pitulung Gusti Allah itulah zikrullah untuk menghimpun semua yang terjadi pada diri kita dan semesta anu akhirna dibarwa kenal ka Allah sakabehna musibah batur miru hate tegenah pangheulana nalangsana tuluy ngadoa ka Allah itulah menjadi rahmatan lil alamin bahwa dikir di sana adanya ya memang karena panutannya ahli dikir karena panutannya sayyidad dikri sayyidna pimpinanana jalmi-jalmi nu areling ka Allah saya sayyidad dakirin he penghulu orang-orang yang mengingat Allah saha Rasulullah la ilaha illallah kacana kangjeng Nabi kacana makana dikir qadiriyah sate acan narik dikir la ilaha sholawat heula Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tilu wihan heula sana so baru narik la ilaha illallah kadinya bagus
bingung abdi teh loba kabingung asa eueuh tungtungna abdi mah bingung teh ya Allah susah aya teh sudah tarikan dikirna lobaan dikirna bageut la ilaha illallah iman geus miheulaan yakinkeun di dunia Allah bakal ngaturkeun anugerahna di akhirat bakal ngaturkeun dikala pahitna di dunia teh acan kabujeng diaturkeun diabadikeun di akhirat dakirin dakirat nyaita a'adallahu lahum maghfiratan Allah tos nyayogikeun naon pertama ampunan nu kadua ajron adim deui pahalana ge pahala nu agung ari agung di dinya ada saur Allah agungna berarti kekal abadi la ilaha illallah nah eta hanya ka teu milu dikir sakali teh ca eta jalma geus mulai aya di dinya nanya eta rasa tumetek ka Allah tong encah barirahan sok lempeng istiqomah Allah ngaturkeun dina salah sawios ayatna innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu sanyanyana jalma anu nyarios anu ngucapkeun rabbunallah pangeran abdi sadaya Gusti Allah tsumastaqamu sok bageur istiqomahkeun tuluy di dinya insyaallah reker betah reker teu betah reker bingung reker bunga kadinya bageur sok salanokeun rek naon menta kalian ti Allah akur jeung anjeun teu beuki naon-naon sok teu naon sing hareup kumaha wae teh akur bageur kumaha da manusia ngaranna Allah we tuluy yakinkeun teras sing nepi ka renggenek dina kolbu anjeun sing nepi ka bertah tumaninah dina rasa anjeun sing nepi tumaninah dina sir anjeun geus abus dikir kana sir mangga cuman ngabarieur ti Allah bageur datang ka dinya kana lewat sok aya atur ku ilmu fikihna mangga bageur pami diatur ku ilmu fikihna kumaha mulai kahirupan urang babarengan suami istri sok di dinya suamina paham kana agamana da kungsi masantren baheula ngaji kudu jen so istrina ge paham pake di dinya indah kabina syaratna leutik we kabeh salatna caroge uih ti mana tos buburuh naon bae bahagiakeun salira sabar teu saeutik jelema salatna hebat maca Quran hebat tapi kacaroge awon misalnya dongkap caroge kot mumar ngandahar mamalah pada diajak dahar tuh sakit nemalanana moal tadi da geus ngabaso toh padahal caroge hayang didekulan sakedak da eta carana menyikapi insyaallah lain sae antara salira jeung suami antara suami sareng istri tapi sae pandangan Gusti Allah itu atuh caroge ge sami hayang jadi raja ka awewe sautak sautik ngamem tepayaan belikan jeung sabangsana tapi teu puguh itu ieuna kadituna awas lamun ente hayang jadi raja he para suami jadikeun sang istri permaisuri la ilaha illallah eta kahijina nya kadua panyaram caroge wayahna taati nah maka ida haram ta pasbir maka ida haram ta sabarot di mana caroge nyaram wayahna ikuti naon kunaon mus dengan ameng teh kukulutu jeung sabangsana teh ka hati kuakal ke boa bisi salah ngaluskeun jelema kartos lamun aya isyarah caroge teresep kasih anu ulah sok aya dihana moal kaharti can apal rasana mah meureun eta lalaki teh rada timuru kartos gitu tapi lamun bersih dirinya pas eta kakara lalaki atah ajar nah kurang didikan salit-salit sok salit-salit sambungkeun aya padomanana aya kitabna aya kudu ujian pidato Rasulullah aya insyaallah ari jalma nu dikir kade ulah nganelkeun kana dikir
Jadi seakan-akan dikir teh segala-galana, tapi kahayang dikirna diikuti gitu. Mangga. Jadi hak cara oge-oge menghormati istri. La ilaha, hak istri oge menghormati, kewajiban istri oge menghormati suami dua anak. Eta sadayana dicana insyaallah aya husnul tafahum, pengertian didinya dibalut ku cahaya dzikrullah insyaallah kadituna reus para malaikat Allah, maka layak meneruskan suami istri di surga Allah. Mudah-mudahan sadayana hadir lebet ke surga Allah, amin. Dengan wasilah antara makhluk dan makhluk bersinergi, jadi sam-sam saling menghargai, langsung Allah ridho, maka Allah mengaturkan surga kami suami istri, amin. Bahkan segala rupa didinya dicabut. Kadang-kadang sok aya kan anu kurang dina mana nyebutan hayang teh sakala atas nama mama we nya bikeun we sok buka mobil buka sawah hayang atas nama mah bikeun sok naon untungna engke di akhirat tatkala dihisab carogena ditanya naon-naon teh bukan naon-naon mangga abdi mah tos saeb sagala-galana atas nama itu eta maneh mobil Alphard mana tuh di ditu di Punbojo mangga aya eta na sawah nu genep kotak di Punbojo jik langsung abdi surga tatkala dipariksa bojona itu loba kan pariksaanana dipake kumaha ieu dunya ieu dipake kumaha ieu anu akhirna bapakna dikeroan bapak nangis di surga dadah da bungan hayang kumaneh sagala-galana teh kaina jawab teu bisa naon-naon bingung jadi tenang sok abuskeun dikir tenang da ieu bakal aya akhirna najang ditanya engke sagala ku urang BPKB di urang, STNK nama urang, nu ieu nama urang, nu ieu nama urang, kabeh akhirna bencana sabab urang teu bisa ngararatkeunana jeung ngamumulena. Padahal ieu kabeh amanah, tapi urang teu bener ngajalankeun amanahna, akhirna nyang saya ka surga, nyang saya di neraka bingung. Untuk sababiahna urang ngiring diajar dzikrullahi akbar anu akhirna eta teh kelemahan urang anu matak ngabahayakeun lamun urang poho di dinya eta ngaranna amanah. Maka mudah-mudahan urang ngaraksa amanah ku Allah dipasihan kakiatan, amin. Amanah nyawa urang amanah, hirup urang amanah, dunia nu ku urang amanah, sagala-galana amanah tos dirinya. Kadang-kadang suka jebak urang saking hayang menang penghargaan ku jalmi nu lain, hayang disebut naon, hayang disebut sudagar kaya, hayang disebut urang paling pinter, hayang disebut urang paling bisa, hayang disebut urang paling kuat, tapi kabeh oge ada risiko bager tatkala didinya urang. Hayang disebut naon, hayang disebut boga, hayang disebut kuat, hayang disebut pinter, kapan lain urang sakabehna ge titipan Allah. Leres Pak? Bihaq la ilaha sok kadinya balik ti ayeuna balikna ulah hadaguan engke berat ulah hadaguan sakarat engke lila sakarat nu engke urang duka iraha-iraha engke teh duka sabaraha jam deui duka sabaraha poe ngan bakal datang itu tos eta kejadian ti ayeuna dikirna ti ayeuna tatkala napas terakhir balik akan berpisah raga jeung nyawa. Jadi mudah-mudahan pas eta teh hese belek kae da geus aya dina ATM-na geus disimpen langsung hudurul qalbi ma Allah hadir hate eling ka Allah napas nu terakhir terhantarkan di ruh akhirna dijemput ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. La ilaha illallah. Mulai ti ayeuna bager. Hoyong gampir rezeki bapak-bapak ibu-ibu. Male masihan salit ya, salit hoyong gampir. Nah, pami bapak tos gaduh suami istri, keuneng semoga anak 2 kilo ge. Wayahna lamun istri solihah, hayang lu ngigang solihah, bapakna ibak tuturukeun. Sok bapak gosokan tukangna. Insyaallah. Hoyong sabaraha miliar sabulan bapak itu cik bahasa nu ahli dina bibabetna insya eta luar biasa eta mecahkeun hijab antara suami jeung istri didinya jadi henteu awon mangga nu tos nikah
disarengan kalayan cobian posokan cik siasa sabulan mah bapak istiqomah ibuna ngamandian bapak bareng jeung bapak bihaq la ilaha salit-salit siasa sih nah dikirna kan eta segala lamun di marifat sekali-kali ajak mamahna ku bapak masih kena dewasa asal sepuh alit-alitan bawa badami bonjok esok di samping kaduana badamian ulah dina keur waktu ibak kumpul badamian engke kira-kira jam 2 tapi beurang terus musyawarah anyar ajakan eta suan ku ibu eta ku bapak aya urang diajar dia mulael ajakan insyaallah mudah-mudahan tina jutaan kana miliaran amin eta sing rada bedas aminannya eta sabab eta kangge kaberkahan urang sadayana bihaq la ilaha insyaallah sobian insyaallah nyangsang tina 10 gua atau nyangsang belah didinya nyangsang pinu ku barokah Allah nya asar nyogja mang badami bilih sareng bojonan waina anjing padosan ku bapak canan bapak praktek ge mangareunah praktek mah ge diibakan ka harta praktek tapi da cara Allah maha bageurna Allah gitu geus pugu dina syariat Islam Allah maha bageur luar biasa bisi bapak berangkat-angkatan tebih Allah geus maparinkeun wa idza darabtum fil ardi di mana anjeun init-initan di muka bumi pala junahan henteu dosa ka anjeun rek naon antak beulih bade manaon namina teh beulih bade ngosor salat mangga eta mah rumin Kang abdi mah boga mobil lebar bade abdi liren di mana wae ge tiasa rek diajar utang alus ari nu nepi ka Allah teh nyayangikeun tanaga urang kitu sae mana bapak nyanak panghaturan ti Allah jeung bapak beberage arek menuju ka Allah yang nepi ku bapak saya nu mana tereh nu mana nya tereh urang nu nepi ti Allah henteu mayun ka Allah ku kasombongan henteu mayun ka Allah ku kahebatan urang tapi mangrupi anugerah Gusti Allah tampi lamun Allah tos ngawidian ulah sok-sokan urang hebat mata dalam salah satu ilmu ulama-ulama billah contoh Abi Yazid Al-Bustami di antawisna netepan tos syarat sahna tos kacana henteu kudu riweuh deui hayu we ku prakepruk sepuguh ieu teh di masjid hayu we dilap kitu hayang memperlihatkan naon dan dirina hayang kaciri ku manusia hayang kaciri ku budak DKM-na misalna karena boga naon boga parawan misalnya jadi gitu akibatnya beak karep tingkahna teh hayang kaciri ku manusia akhirna tapi bener urang nyanak nu ti Allah tos leres ieu teh kenging surah Allah tos leres ieu teh perjalanan teh bener cik ilmu fikihna bener cik ilmu tasawufna bener surah ilmu tauhidna Allahu akbar penuh penghayatan jiwana aya rasa mahabbah ka Allahna komo kadituna nepi ka musyahadah itulah orang yang yartaqil abdu ila hadratil qudsi terangkatlah dia sedang menghamba kepada Allah sampai ke hadirat qudsi hadirat Allah subhanahu apa bibaminhu kumang rupi padol karunia Allah nu digunakeunana lamin kumang rupi hebatna urang diukur ku ieu kudu ieu padahal aya 20 ingkit deui kali itu ngingkirkeun ieu ayo dicabakan cai kali itu ka dieu tungtungna kalah ngaco naudzubillahi min karena tidak pakai ilmu tapi nu pakai ilmu nikmat kalau teu hese nikmat Allah ngawidian jamanya jama asa kurang keneh wae urang teh segap karep urang dipaparin ku Allah luar biasa mangga bade nu eta ge mangga paksakeun abdi kunaon make dijamaahkan ieu mangrupi karunia ti Allah dalam perjalanan abdi sakitu tabihna diangge kodok maka itu adalah orang yang beribadah kepada Allah menggunakan hadol karunia Gusti Allah da moal aya nu abus ka surga manusia sehebat apapun ibadahna teu disarengan padol Allah teu disarengan rahmat ridho Allah eta matak dina ieu warido ka matlumi ridho Gusti nu ku abdi disupri sok teu leungkeun tos ridho mesti rahmatnya renganana tos rahmat mesti padol anjeunna dihaturkeunana itulah dalam kategori seorang hamba mayunkeun diri ka Gusti tah sing nepi ka dinya dikirna sing nepi kana penghayatan nu eta insyaallah
moal riweuh ngomongkeun batur da diri nangukur wae diri urang moal diri loba komo nepi ka mitnah jeung sabangsana diri we nu disalahkeun dina eta waktu sok bager tuluy sing nepi ka Allah na dina sagala rupina insyaallah la ilaha illallah. Bahkan dina nikmat batur manehna bakal panggeuranna syukuran moal kalah nu lain-lain nu datangna nya ti gunung mananya manehanana tapana mulai suudon kan tapi lamun aya dikir hirup dina hatena mesti geuwat ngalantunkeun syukur ka Allah maka dirindukeun ku Rasulullah kaulah dina hiji waktu Rasulullah kempel di Masjid Nabawi tos kempel sadayana para sahabat anu populerna anu unggulna anu terpilihna tapi teu acan aya hiji sahabat nu hadir di dinya tapi panjang Nabi ningali deui teu waka naon dipayunkeun lamun bahasa orang thariqah mahalakoh teu acan waka dikawitan lamun bahasa umum nama ta'lim muta'allimna gitu teu acan waka dikawitan maka Sayyidina Umar wantuna ya Rasulullah manawi ngantosan saha sareng saha Rasulullah ngawaler ngantosan Fulan bin Fulan kan Sayyidina Umar termasuk Ali termasuk Abu Bakar akhirna naroskeun hoyong kadetilna manawi naon marga lantara itu si Fulan diantos asa kot langkung tinu sanes ya Rasulullah hayang arapal anjeun kabeh nu leuwih unggul di anjeunna nyaeta lamun Fulan meunang kanikmatan lamun si kurang mah meunang hadiah TV nu dibere hadiahna mah cacan syukuran tapi eta jalmi mah tos syukuran ka Allah ngahaturkeun nuhun saking kubingahna ka Allah sujud syukur itulah kacinta kaula leuwih ti nu lain-lainna luar biasa ari mana teh mal diganyar batur boga nikmat urang syukuran itulah terbaik manusia terbaik mudah-mudahan tos aya di diri urang nilai nu eta nya ari adik jeung lanceuk masuk aya we Kang lamun kana batur mah saratan nudeung leres komo tatangga mah dan lamun kadenge we ditagih ku Bang Emok atau henteu we kakara itu tasok aya teh eta nu mihlaan keun nepi ka mana yang saya na tuluy ditagih naudzubillah min dan mudah-mudahan jadi fungsikeun dikir kana sanes kanten kehidupan sehari-hari nu aya di diri urang insyaallah dikir eta bakal nyaangan ka diri urang insyaallah tos kaditu nama maunah karomahna ari urang kan lobana dikir tujuanana kumaha nu mawa mimitina lamun nu mawa mimitina ngabebenyokeun ku kamurahan hayang babari dagang babari milari ilmu sugih ku tani jeung sabangsana mesti orientasina eta dikir teh maka tunggu luka sabulan luka 2 bulan 3 bulan bakal embung dikirna sabab hayang dirarasakeun diukur ku nafsu urang nu eta hoyong hasil panenna itu ieuna tapi lamun urang dikir lempeng ka Allah nepi kana cinta ka Allah sabab teu bakal urang-urang kanu sejen ngareret diri oge diatur ku Allah sakieu hebatna lares Pak sakieu nikmatna rek sare dibere heula ngaheuai tunu jeung sabangsana kunaon make aya angin lemes heula make ngelingan urang kudu tunu sabab bisa sekali-kali keur mawa mobil anjeun tiba-tiba langsung tibra kumaha tabrakan kana tangkal mahoni laras nah eta eueuh latifna Allah di dinya nah eta eueuh rahman Allah di dinya walatra teu pernah putus latif Allah keur tunuhna eta latif Allah tuluy tibrana anjeun teu apal ek sare teh laras teu apal bapak teh demi menit nu mana bapak mulai teu inget di alam dunia mulai lep itulah tos kadua caranya ahna Allah tatkala urang meunang ka era meunang ka wiwirang saminggu 2 minggu kot mungulin 5 lami-lami eueuh lami-lami bapak luas deui ulin luas deui gaul itu cara menterapi na Allah ka makhluk aya eta dina latifna ya latif insyaallah kuduna mah bapak kana neraka kuduna mah ibu kana neraka tapi Allah ngadaur ulang mere yuswa dugi kana ieu kan bapak dikir ari dikrullah janggina ti Allah innallaha qad harama 'alan nar man qala la ilaha lamun bade diraratkeun ka diri urang kunaon Allah masih yuswa dugi ka ayeuna sadar bapak ayeuna keur dikirkeun ku Allah yen salah satu hamba anu dikir ka Allah
di antawis karunia Allah nyaeta Allah pertama ngaharamkeun ka neraka ka jalma nu ngaoskeun kalimah la ilaha boa urang teh ieu teh kulatipna Allah rek ditebihkeun ti neraka amin. Bahkan yakinkan merah urang leuwih resep dikirna amin. Bahkan yakinkan ku dikir urang bakal salamet dina neraka amin. Eta hiji untung kan leres leuwih untung daripada naon-naon urang salamet tetulus ka neraka kan alhamdulillah. Bari kadituna Bapak dina silsilah kagungan Bapak istilah mursidna teras musalsal dugi ka Rasulullah. Dalam istilah thariqah ngan rada bingung kuring nerangkeunana bilih salah tafsir. Dabi mah teu ngangkeun mursid mah tetep Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin nu diyakini ku pribados di nampi talqin ti anjeunna. Bar itu dina bimbingan anjeunna. Naon eta tugas seorang mursid? Yaitulah untuk membantu menghantarkan ruh Bapak sampai usul dugi ka Gusti Allah. Nu kadua jaminan ti Allah dina Al-Qur'an bahwa Bapak bergunanya bersilsilah, bergunanya berguru yaitu secara teknis, secara thariqah yang akan ditanya adalah pimpinan Bapak. Satu Bapak beban itu sudah diselamatkan oleh Allah. Bahwa pertanyaan anu dintenan anu tidak mencekamna belum ditanya saya sultan padahal tujuan mah rek naros abdi rek naros Pak Haji Dodi tapi alhamdulillah cekap atau cek malaikat Mikail cekap-cekap entos guru anjeun di pariosna da di parios pangarsa Abah teu tios nu di pariosna Syekh Abdullah Mubarak di parios Syekh Abdullah Mubarak semakin bening kadituna nu di pariosna Syekh Khatib Jambas. Jadi lamun Bapak istiqomah terus menjalani itu, insya Allah mereka sendiri yang Allah panggil. Itulah keberuntungan. Maka ajiba rabbuna yuqaduna ilal jannah bis salasil. Allah kacida ridona ka jalma-jalma yang menuju surga dengan bersilsilah. Alhamdulillah. Itu hadis Rasul. Ya mudah-mudahan urang sakieu bolohona nu sieu kieu botrok dosa luar biasa cipruk kunoda jeung dosa ngalangkungan karunia Allah anu neme ku Bapak tos dipasrahkeun jiwa Bapak ruh Bapak tadi neme dina hotaman Bapak naon-naosan hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil ari saena surah ilmu makharijul huruf atanapi ilmu makhraj. Dina wakil abdi memang kadang-kadang kacana kulagam kacana kunandom urang kan memang hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal saya nama wakna tekeng panjangnya hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil mangga kumaha carana tah keur ngarubi eta memang saena wa da teu aya mad dina wa teu aya iya teu aya alif hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil mangga bade kulagamna mana nu raosna hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil sawiosna kilna kina rada panjang eta punten tapi hapunten da salah abdi eta mah naon lagam eta ngak biasa salit-salit we hasbunallah wa ni'mal wakil 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 cukup abdi mah nyanggakeun kadat Allah nu janten sandaran abdi nu janten panyarandean abdi sagala-galana kadinya urang hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil dugi we kapana nepi ka aya harwas bojong ti ditu ti dieu Bapak moal digubris ku keyakinan Bapak moal digubris tetep Bapak Allah sandaran Bapak nya lebet keneh kana makna eusina la ilaha sambung ku ka dieuna ni'mal maula wa ni'man nasir ni'mal maula wa ni'man nasir ni'mal maula wa ni'man nasir mangga salit-salit
La ilaha insyaallah sanak sadayana sok di dinya. Mudah-mudahan ieu sadayana nu hadir pilihan Allah Subhanahu wa taala, lisan atas dipilih ku Allah, mudah-mudahan ruhna qalbuna ge pilihan Allah, amin. Anu sehingga dilebetkeun kana golongan anu ku Allah disifatan dina Al-Qur'an, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Teras ka ditu nama wa iqamis shalat wa itaiz zakat. Ya khafuna yauman tataqallab fihil qulubu wal absar. Mudah-mudahan pilihan-pilihan Allah, wali-wali Allah, rijal-rijal Allah, bade pameget, bade istrinya rijalullah maka lebet sadayana insyaallah mudah-mudahan amin. Atuh pameget sing lebet kana waliyin sadayana reng-rengan wali Allah amin. Istri mudah-mudahan kelebetan wa waliyatillah. Sami pilihan-pilihan Allah, kekasih-kekasih Allah. Amin. Mudah-mudahan anu kekasih-kekasih Allah di dia ulah alit mana bapak di dia ibu. Insyaallah kalau bapak masuk surga Allah termasuk rijalullah, maka bapak di surga Allah terbaik. Amin. Teristimewa. Karena apa? Kecantikan bapak di atas kecantikan para widadari. Hurul ain. Di atas widadari Allah. Sabab widadari diciptakan oleh Allah di atas, tapi bapak diciptakan oleh Allah untuk bersama Allah dan sesuai dibawa kemakrifatannya, kemahabahannya kepada Allah. Walaupun berlimpah ruah, intan berlian, mobil yang bermewah segala macam, tapi bapak tidak tertundukkan oleh semua nikmat itu sehingga bapak ngabalieu ti Allah, tapi bahkan tetap dengan punya ini semakin dekat kepada Allah. Maka itulah yang diciptakan bahwa bapak bisa menghantarkan titipan Allah yang namanya dunia, dibawa tetap menghadap kepada Allah. La ilaha insyaallah. Itulah pilihan-pilihan Allah. Jadi min afwahil am, tina lisan anu secara umum biasa-biasa lebet diajar dikir. Jadi min afwahir rijal surah sultan auliya mah dugi kana lisan-lisan pilihan Allah. Janten teras we mayun ka Allah. Reker loba batur, reker nyalira, reker bingung, reker bunga, rekerna mobil, eker di pasar, rekerna pesawat. Capek da urang mah hamba Allah we nu gaduhna. Kumana akan ngarah terjadi dongeng jalmi anu umum secara dohirna ya utuh tos dipernahkeun ku sehna yaitu dikrul hopi. Kumaha eta padilahna jeung nu dijaharkeun khairud dikri dikrul hopi, sebaik-baik dikir hopi. Teu apaleun sasaha oge. Atuh saya bapaknya lira sareng nu gaduhna. Bahkan teu kadeteksi ku malaikat ieu. Malaikat hapadoh kita uningan hirup hate lapan wetam tas maka tersimpan di naon kah jannah pian nyaeta dina gudang-gudang pembendaharaan yang dimiliki oleh Allah. Nanti pas di surga pas di mahsyar Allah buka itu, maka tatkala dibuka disampaikan untuk bapak, disampaikan untuk ibu, maka seketika itu bapak terus melesat ke surga tanpa ada hisaban. Itulah dzikrullahi akbar. Akbar kan melebihi terlompat kuda, melebihi pesawat, melebihi cahaya lagi di atas cahaya. Maka itulah saha anu kararitu teh. Sabbikun ulaikal muqarrabun fil jannatin na'im. La ilaha mihlaan turun mihlaan sahan mihlaan sok mihlaan begitu saha itu jalmi-jalmi nu banget caket ka Allah muqarrabun maka aya muqarrabah. Nah nyaeta dina musyahadah. Mudah-mudahan muqarrabun ulaikal muqarrabun marantena teh jalmi anu banget kumerep ka Gusti Allah. Berarti sangat dekat itu adalah di ruh. Bahkan menghantarkan ke sir dina ieu posisina di latifatus sirri lamun suruh thariqah
lamun sur ahli ma'rifat sir-sir, yaitu penghayatan perasaan yang utuh dalam bimbingan Allah nyata min ladun ti ilmu kaula saur Allah da eta ilmu nu aya dina sirna eta hamba mah moal wanieu ngabalieur ti kaula moal nu kang nolong ka kaula rek keur kumaha wae Gusti anger we sumujud ka anjeun keur ceurik keur gumujeng mage teu ngalalikeun ka anjeunna ya Allah mudah-mudahan salira dat nu maha kagungan nu maha mapari haturkeun ka abdi sadayana amin anu sehingga diabalikeun dina ridho mantenanana euih dalam perhitungan mantenna di antawis salah sawios hikayat eta hamba diparios di yaumal jaza di yaumal hisab diparios fulan bin fulan duh dipanggil di yaumal jaza jelma miliar begitu dipanggil labbaika wa sa'daika abdi dongkap ka salira dat Allah datas ka Allah ti hati ti kamarina abdi dumuh ka salira marga lantaran nu ngahisab malaikat cik tempo buku fulan bin fulan malaikat anu tugas engke peneki akhirat marioskeun ternyata dibuka lembaranana ya Allah beureum kabeh maksiat anu ya sadayana malaikat lamun manusia bahasa manusia gogodet ieu kumaha kabeh loba nu goreng amalna ieu sia red kana hiji tulisan di dinya aya kalimah la ilaha kabawa kumaneh di dinya ya Allah kumaha sur malaikat eueuh deui da ieu loba teuing kagorengan geus alungkeun ka neraka tuh ka jamaniahkeun bikeun selorkeun cik nu saparihna malaikat paling tengena sok rek wani ieu nitah ka neraka ka jalmi ieu nah entos ari anjeun timbanganna aku malun bahasa manusia ieu bahasa kapan eta aya kalimah eta waktu anjeun ngabuskeun ka neraka bari ieu kabawa la ilaha malaikat lamun bahasa manusia ngaharul kumaha nya itu kemana pertimbang sok ari tanggung jawab mangke di hadapan Allah ieu jalma tetep aya kalimah la ilaha ari tanggung jawab mah ku anjeun ningalian dina Musnad Ahmad hadisna Musnad Ahmad nyaeta Imam Hambal dina kaimanan aya sakret terasa tapi lami-lami malaikat alim di hadapan ari ieu kan Allah nu ditulis jenengan Allah nu maha naon Allah maha Ghafur nu maha naon nu maha Heman nu maha Nyaah nu maha Rauf nu maha Latif nu maha teu aya hiji hamba makhluk Allah nu nyarupaan nyaahna sang Allah ibu ramana sakitu nyaahna kaputrana tah bahasana pamika Allah kantenan Allah nu maha make ngangayana ge sigotna mubalaghah bade at-tawwab bade Rahman bade Rauf sigotna sigot mubalaghah maka maha seueur deudeuhna maha nyaahna maha seueur ampunanana at-tawwab maka jalma-jalma nu tampi tobatna ku Allah maka tatkala berbagai pertimbangan eta saur malaikat keputusan anu akhir ayeuna anjeun bulan dosa luar biasa tapi anjeun masih tetap dina la ilaha akhirna kaula kalayan timalan Allah ka malaikat termasuk marantena tetap kaula ngabenerkeun ka anjeun kalayan anjeun kalayan idin Allah widi ti Allah tetap anjeun masuk surga Allah saha seueur dosa pot kitu teh saha itu nu diterangkeun eta urang rumaos jadi kembali kana diri urang rumaos abdi nu seueur dosa leuwih luhur daripada gunung leuwih seueur daripada bedah lautan dosa urang ternyata nu seueur eta teh maka bawa ku bapa bawa ku ibu dina waktu hataman la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin jadi andolim teh abdi seueur dolim Gusti dolim abdi rupi-rupi dosa direcak ku abdi kautos kalakuan ku
kumargi kitu mugi Gusti abdi dihampunkeun ku rahmat Gusti. Maka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Di dunia keneh ngakuna ieu. Ulah ngadan ke di akhirat rek ngakuna. Tobatna ayeuna insyaallah. Ngaku ti ayeuna moal diteungeul nu engke amin. Ngaku ti ayeuna moal riweuh di alam kubur nu engke. Ngaku ti ayeuna gamblang di akhirat amin. Jadi amalan teh ayeuna da keur di dunya. Maka ngaku dosa teh ti ayeuna. Paingan Kangjeng Nabi tarakiran ti 100 sakali istighfar sadinten sawengina. Sursa kaol 70, suluka kaol 100. Eta Kangjeng Nabi neneda ampun ka Gusti Allah. Kan sok diaos ku Bapak ge astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha rabbi inni maglubun antasir. Rabbi inni dalamtu nafsi jeung saterasna teras dicanak ti aya. Itulah dimensi thariqah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tong adagoan engklok bangkong, tong adagoan mepes, majud ka Allah mah maning ayeuna keneh. Leres mengpeung Allah masihkeun keneh jam tayang, mengpeung Allah masihkeun renghap rayun, mengpeung Allah masihkeun ka urang gerak jeung calikna. Widi Allah masihan memperpanjang yuswa urang, mudah-mudahan Allah widi ka urang masihan kakiatan taat dikir syukur ka pangeran. Amin. Bihaqqi la ilaha ayeuna bageur dok dumeheus ka Allahna, ayeuna bageur ngahisab diri teh, ayeuna bageur kembali ka Allah teh. Innal inabata nyaeta arruju an kulli ma siwallah. Nyana inabah jalmi nu balik ka Allah teh ngabalieur ningalkeun salianti Gusti Allah. La ilaha. Mudah-mudahan Allah ulah ngersakeun ka abdi bapa sadayana ibu sadayana, ulah dikersakeun abdi man naon pangsiun dikir. Amin. Mudah-mudahan Allah ngersakeun ka urang netepkeun ngaistiqomahkeun dikir. Anu kapan Bapak aya dina manakib sajalma anu saha jalma anu dipasihkeun ka ma'rifatan waktu di dunia, di akhiratna pun disampurnakeun ka ma'rifatan. Nah, mudah-mudahan ilmal ma'rifat mamata fi talabil ilmi sajalma nu maot dina waktu eta perputaran poe minggu bulan teh eta jalma teh keur diajar ilmu naon ilmu ma'rifat di dinya. Ternyata wafat eta jalma bageur kanyaah ka deudeuh Allah geuning teu putus. Buktosna dina kitab Sirur Asrar mah nyaeta Allah bakal ngahaturkeun deui naon bakal ya ba'asullah taala bakal ngagugahkeun Allah Subhanahu wa taala malakaini dua malaikat keur naon yu'allimanihi keur ngajarkeun ka eta jalma maparin ilmu naon yu'allimanihi di dinya nyata ilmal ma'rifat ilmu ma'rifat. Nu dua malaikat eta dihaturkeun ka Fulan bin Fulan anu parantos wafat tapi keur hirupna anjeunna diajar ilmu ma'rifat. Tah tos kitu Fulan bin Fulan diundang ku dua malaikat dina waktos di alam barzah eta. Di waktos di alam barzah digodog sabab bilih teu acan dugi ka ma'rifatanana keur di alam dunia. Diajarna saha nu ngajarkeunana wal muradu minal malakaini anu maksud dua malaikat eta teh saha. Hiji nyaeta ruhaniyatun nabi, nyaeta ruh nabi langsung nu bakal ngaturkeun ngajarkeun ma'rifat kana ruh bapa langsung. Da bapa tos cobi-cobi mendudukan kamarifatan dina qalbunna, tos aya modalna gitu. Terus acan sampurna disampurnakeun ngalangkungan pendidikan ruhaniah eta ruh nabi. Nu kadua wa ruhaniyatul wali nyaeta ruh wali anu mutabaah ka nabi anu teras nuturkeun nabi akhirna diaturkeun ka bapa ruhna eusi ka ma'rifatan.
maka koma min qabrihi, maka gugah engke dia mahsarna di alam kuburna terjadi. Jadi nu tadina dianggap bodoh, nu tadina dianggap teu ma'rifat jadi aliman. Jadi jalma anu maher ilmuna. Tanda hujjah ti Allah diaturkeun ka dirina. Nu kadua arifat. Maka ma'rifat. Da bapa dieusikeunana ka ma'rifatan. Naon eta pandangan ilmu thariqah qadiriyah sabaniyah supaya bapa ma'rifat, supaya ibu ma'rifat maka ditanamkeun dikrul hopi. La ilaha dikrul hopi mun teu diaoskeun eta berarti sanes hopi. Lamun disebatkeun nu laras la ilaha illallah maka hirup we dina manah bapa. Jenengan anjeunna hirup melekat dina jiwa bapa. Anu ucapan bapana wala syaotin din ku sawanten ieu wala harfin jeung lamun diilikan hurufna teu aya. Lepas tina eta hirup maka bapa akhirna tatkala disentuh eta nama ku kolbun bapa, ku ruh bapa, jadi kadang-kadang geus teu bersuara, geus teu beraksara. Maka tatkala teu bersuara, teu beraksara itu adalah kalamullah. Dihaturkeun dina hate hamba. Padahal di Baitul Izzahna teu aya soraan, teu aya aksaraan. Lungsur ke malaikat Jibril, dilungsurkeun ku malaikat Jibril ka umat Kangjeng Nabi khususna umat Nabi umumna. Sadayana umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususna mata eta kalimahna hirup teras jalan sehingga ma'rifatullah hatena. Jadi fi'lul qalbi jadi we gawe hatena teh naon ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah. Kunaon eta mah bisa ma'rifat ka Allah bi quwwati dzikrillah, ku kakuatan eling ka Gusti Allah. Itulah terus teu acan sampurna teu keng putus asa teras insyaallah mangrupi karunia ka deudeuh Allah teras. Mudah-mudahan rama urang, ibu urang, putra urang, sana tos mayunan urang ku Allah dikersakeun dina kama'rifatullah anana. Amin. Bihaq la ilaha illallah. Hakikatna sur bahasan tadi cakan cipruk kunoda jeung dosa anu luar biasa tapi kacana la ilaha insyaallah. Bahkan dalam salah satu hadis saya akan pidato Rasulullah. Ya, jadi tetap wa in jana wa in sarqa sanajan manehna jina sanajan manehna maling tapi lebet ucapanana la ilaha maka daulal jannah tetap mudah-mudahan kan kahoyong urang eta melaras kahoyongan sifatna dibuai ku nafsu urang kajeun amal malas urang tapi buruh mah hayang gede laras ya Allah dosa abdi teh Gusti ngadagang-dagang diri abdi wae ka Gusti hoyong buruh teras ka Gusti ari damel ngomong abdi teh dikir malam ngedul dikir subuh ngedul ya Allah tapi kan ari salira manu loman mulas asih mana mungkin salira jadi tetulus ari tos jangki salira sedangkan Allah innallaha la tukhliful saya terusna Allah tara jalir janji pasti katakan janji Allah ari urang loba bohong urang kan gitu loba bohong ari nabi hayang nu bener kan itu ka Allah tapi urang seueur bohong ka Gusti Allah. Mudah-mudahan selamat sadayana, selamat dohir batina, bahkan selamat dunia sareng akhirat. Kirang langkung hapunten kasuhun, hatur nuhun, mudah-mudahan naon diaos ku Bapa diyakinkeun ku Bapa Ibu sadayana singkatana jadi bekal urang sadayana. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.